Wati di satung keping wiyati nu hembak kapur bayaksa dina poe ieu aki bagja luda aya papadana ku kersana Allah subhanahu wa ta'ala incu aki yang yudi yang neng yuke alhamdulillah geus resmi jatuh kerami pasang supaya anu baheula diwengku ku akad nikah alhamdulillah aya dina kalancaran sacan anaki aki rek pakaulan aki rek puji syukur heula kana Maha Agung sangkan kana plengkah anjeun dina ngambah sagaraning rumah tangga sing aya dina kinulur kawilujengan aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sapun kanu Maha Agung anu kagungan kuna payakun jelek ngadeg beralang gumelar pengawasan di langit peting keretip di dunia pating kulisi kumelip di alam lahir bari puji syukur kaya aku kecapna alhamdulillah alhamdulillah bari puji syukur kaya aku kecapna alhamdulillah alhamdulillah. Raja bunga raja bunga sanubari dina ati anu dina rasa nu rumasa dina hate anu maskeun dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim nu agung Allahu akbar kasang rumuhun kahadap kasang batara paulas masih hayu urang bageakeun anak ing hayu urang bageakeun ku para pemuka raja sesepuh ngiring bingah didoakeun ku aki pamudah-mudahan dina ngambah sagaraning rumah tangga hidup sing dijadikeun kulawarga anu sakinah mawadah warohmah sing loba rizkina sing dibere katurunan anu soleh tur solehah. Aki ku guru menang 2 jam ti ustad katnya heula da aki teh henteu sorangan aki ge boga pamajikan sabab moal aya maneh lamun moal eueuh aki
kita indung Bapak teh torojol natah tisahati nu kieu aki ge tisahati uyut-uyut tisahati pao ti wajeng gawereng kakait siwurung teka ditermati kanuhun tah urang teh kade budak zaman ayeuna geus paroekeun obor jeung dulur sorangan oge teu nyaho kade urang kudu apal kana rundayan jarawa batuh pasekdis aya pasekdis cenah rek mere 500.000 ka MC maknya pasekdis teu mere kabina-bina keluarga besar ti disebut parpora lain jalengir wae mikir kok karunya kanu ngomong yeuh jaba sukuan kene sok pokona mah aki ngadoakeun keula aki rek ngagorwan heula si Nini sugan si Nini masih kene di perjalanan tadi geus meuli tiket subuh kene rek anu helikopter cila sugan ulang suitan heula nih Beb, kamu masih di mana Beb? Halo Bebeb. Kata payunan Bebeb kata. Kata payunan awak cek silver. Aki, abdi dibawa kabur Aki. Dibawa kabur ke mana? Aduh. Aki, gusti rek dipergasa aku 50 jelema. Ih, buru ka dieu si ujang nih si nyai geus ngadaragoan buru. Lu Nini ganja ka dieu. Ye. Ini bagja sok sanajan di dieu ngadon harok cai we kanyaraho eta teh da parokeun duit teh geus tong gigituan era
da urang teh geus diborong. Imapan itu urang teh ngiring bingah ka keluarga besar Bapak Dede keun masalah duit mah eta mah lah urang mah loba duit pangabutuh eueuh jeung naon teu butuh duit anu 50.000 urang teh. Gitu Aki sugah teh di dieu teh ngalalarti si salelengieun teh ngadon harok cai we mata si meuteun. Geus nini jeung baduk aing teh ini geus kurang pakaulan ini mangiring bingah da ngiring piknik macan pakanci urang ngiring bingah ka panganten oge keluarga besar Undayan Jembarna pamudah-mudahan sakali didoakeun ku Aki geulis anaki mudah-mudahan dina ngambak sakadani rumah tangga dijadikeun keluarga nu sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan si mereka turunan anu sholat sora mudah-mudahan si roman zina mudah-mudahan hidup jeung pamona sing sehat lahir teu bakal nikmatin dunya rabu akhiratna bagjakeun ya Allah dunya akhiratna ieu putra abdi bekalan ya Allah dunya akhiratna ieu bagjakeun ya Allah.
bahagia